Sunda botram bareng dua adik ipar di warung Mang Den. Para bakti dulur. Barudak poe ieu mah rada eueuh kagiatannya. Arek ulin ka mana atuh? Arek review kajajanan. Jajanan naon buatnya anu kudu di review. Intina mamah muda orang Sunda keur neangan kadaharan anu ngeunah jasa barudak. Terutama naon karah baso anu sakirana bisa disangguan. Coba atuh barudak. Di mana aya tukang baso anu ngeunah kararomennya? Kusabab teh mamah muda orang Sunda rada teu ka mana-mana. Ai, kararasal jasa budak. Aing kudu di imah bae mah. Lajuna mah bule moal nu aya naon? Stres. Saha nu stres mararaneh be nya? Da aing mah henteu. Jeung batan teu ka mana-mana mah mending urang botram bae. Moal kudu jauh-jauh teuing arek di daerah Parabakti be. Kanu saha karah kanu adi ipar. Ararapal kana warung Mang Den teh. Nah, lokasina nu ayana teu jauh-jauh teuing di pasar Parabakti. Di warung Mang Den teh menyediakan sababaraha rupa jajanan. Terutama naon cenah gorengan. Goreng naon? Eueuh di dieu aya lain goreng hate mah kos hararia. Patokana di gigireun Masjid Nurul Barokah. Tempo ye menuna besi teu palalar caya mah. Ku hanjakalna mamah muda orang Sunda mah jolna ka dieu teh lain arek jajannya barudak. Tapina arek botram, arek ngawadang lah pokona mah perkejoan deui bae. Mantakna oge sajolna ka dieu teh langsung bae eksekusi dengan kejana. Kusabab teh si ece anu boga warungna ka mana boa ieu budak tuh. Aing jeung adi ipar anu bungsu teh menikmateun lieur kumaha cara mereana. Padahal ari mamah muda orang Sunda mah enggeus biasa dagang. Dagang naon anu teu kaalaman ku mamah muda. Apina aing ngaran-ngaran merean dagangan batur mah aing angkat tangan budak. Sok sieuna pugu-pugu cilok harga 1000 ku aing dijual 500 perak. Sabab aing mah lamun dijualan nu penting mah tareh beak be. Lanjut deui neruskeun umolah nu tadi budak. Aing caritana rek mencok naon karah kacang panjang. Padahal mah ku aing ieu si kacang panjang geus dipotongan laletiknya. Bahkan menitikeun geus diracik para rondo. Da anger be sabarian teh aku aing geus dibebek ge ngaranna mah keukeuh da rujak kacang panjang. Aing mah nu keur ngagoreng tongkol eta menikeun beurangan jasa. Padahal mah lamun cara mama udah orang Sunda anu ngolahkeun mah da moal kudu ku aing dideuketan, bahkan ku aing mah ditinggalkeun aing sieun ngabeledug. Sayur ubar kebluk geus asa, pencok kacang oge asa, lauk tongkolna ge asa. Tinggal naon karah atuh ayeuna? Ya tinggal daah. Meujeuhna pokona urang botram di saungna Mang Den teh nya barudak. Iraha-iraha deui urang review jajanana barudak nya sakitu bae badagna alusna. Hayu arwi.